Loba jalma anu hayang beunghar, hayang sukses dunya rauh akhirat. Tapi loba jalma anu salah ngalengkah, lakah munjung katangkal caringin ngadiakeun susuguh, lakah munjung ka laut nyerorok kidul, mawa itu mawa ieu, lakah munjung ka babi ngepet, lakah munjung ka tuyul, lakah munjung ka gunung cermai, ka guha-guha. Naudzubillah summa audzubillah. Eta teh hukumna dosa gede, musyrik, perbuatan musyrik anu kudu dijauhan ku urang sarerea. Urang mah ulah munjung ka siluman, hayang sukses dunya rauh akhirat, hayang salamat dunya rauh akhirat, hayang bagja rauh dunya akhirat, hayang tenang lahir salila urang hirup di alam dunya, salamat engke di akhirat. Munjung mah mending keneh munjung ka indung, ka bapa, mumule perhatikeun nu jadi indung jeung bapa. Hayang gampang rezeki mah, hayang salamat dunya rauh akhirat mah. Munjung mah mending keneh ka indung ka bapa, mumule perhatikeun sing nyaah jaga jaring aping nu jadi indung jeung bapa. Indung jeung bapa mah raja, indung jeung bapa mah wali anu teu tertulis. Doana mustajab, ucapanana nyata, ucapanana nyata. Makana ulah munjung ka siluman, mending keneh munjung ka indung jeung bapa. Tuluy, urang mah mending keneh munjung di samping ka indung jeung bapa, munjung mah ka Allah. Lobakeun istighfar, hayang salamet dunya rauh akhirat, hayang bagja dunya rauh akhirat, mending keneh munjung mah kahiji ka indung bapa, lobakeun doa Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Geder eta doa teh. Hayang bagja di dunya rauh di akhirat mah, hayang kapanggih kahirupan dunya mah. Sing lamokot doa nu jadi anak, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, serta kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku sejak kecil. Sing lamokot doa nu jadi anak kalau jadi indung jeung bapa. Terus munjung mah ka Gusti Allah, lobakeun istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lobakeun istighfar. Panarik rezeki istighfar. Panarik kabarokahan, panarik kasalamatan, ngahapus kana pirang-pirang dosa. Dosa leutik, nu gede, nu nyumput, nu nemrak, nu jauh, nu deukeut, ku Allah bakal dihampura pikeun jalma anu osok ngalobakeun istighfar. Di samping munjung ka Allah, urang sadayana kedah munjung ka Nabi Agung, nyaeta baginda Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatamin nabiyina, anu jadi panutup, anu jadi panungtungan sakabeh nabi, teu aya deui iwal ti baginda Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal kang Nabi Adam, Idris, Nuhud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Su'aib, Musa, Harun, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad,
Tah Nabi Muhammad teh Nabi urang sarerea, Nabi anu terakhir. Urang teh kudu munjung ka anjeunna. Ku ngalobakeun sholawat ka baginda Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulah munjung ka siluman, ulah munjung ka Nyi Roro Kidul, ulah munjung ka Gunung Cermai, ulah munjung ka guha-guha, ulah munjung ka tangkal-tangkal anu gararede bari ujung susuguh. Ulah munjung ka makam-makam anu teu pararuguh. Munjung mah ka hiji ka indung bapa, lobakeun ngadoa ka indung bapa. Kadua munjung mah mending keneh ka Allah, lobakeun istighfar. Nu katilu munjung mah ka Rasulullah, lobakeun sholawat ka baginda Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakal kapanggih masalah urusan dunia. Bakal tenang lahir batin urang, bakal salamat urang salila hirup di dunia oge engke di akhirat. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam dari kami Pondok Pengobatan Barokah Fatihah, memberi solusi berbagai macam keluhan secara lahir dan batin.